Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-7. Harita teh Nyi Usimah parantos janten tawanan Nyi Puja. Samalih Malik 180 derajat para wargi sadaya. Cihoreng geuning parantos keuna puwawasena Nyi Puja mah malah ka Malik ngiring bumi ladidinya gitulah. Mangga urang teraskeun bae para wargi. Barang Nyi Puja ka kamar, harita Nyi Usimah nuturkeun paneuri. Manehna ngiclik jiga eman anu satya pisan ka putri raja. Barang tepi ka kamar Nyi Usimah sina nyisiran buuk Nyi Puja dibeberes ti tukang. Nyi Puja sorangan diuk dina kursi bari nyang hareupan kaca enteung nu gedena sarua jeung meja. Teuing kumaha mimitina Nyi Usimah bet gugu. Leungeun nu nyekel sisir ngadak-ngadak ngejat atuh prek buuk Nyi Puja kacabut. Karasana peureus ngajeletit puguh we Nyi Puja ambek. Kilek Malik sisir direbut sakaligus. Siuplak dipake ngagebug pipi Nyi Usimah nepi ka bijil getih. Aduh, Agan. Ampun, Gan. Nyi Puja teu ngomong. Nyeh seuri bari melong ka pipi Nyi Usimah nu ngalemereh ku getih beureum. Eta getih ditoel ku dua ramo. Las-las diulaskeun kana pipi dipake wedak bangun nu tenang nakel. Saterusna getih nu ngalemereh tina pipi Nyi Usimah dicokotan tuluy dipake ngabalur beungeut Nyi Puja nepi ka beureum pikasieun. Nyi Usimah colohok bengong lila-lila ngarasa sieun cerit ngocea. Tapi taya hartina para mitra sadaya. Sok sanajan manehna ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega. Eueuh jalma nu lian nu bisa nulungan Mang Karji jeung Mang Uhyi tibang nyerengehe bari barang dahar ti bawon. Duanana pada apal kana kabiasaan dununganana. Ngadenge nu jejeritan menta turung kalah ka atoh sabab pagaweanana kapake ku dununganana. Nyi Puja teu loba omong. Nu jejeritan diantep manehna mah jongjon we ngabalur pipi ku getih Nyi Mojang nepi karata. Rupa robah jadi beureum semu hideung lantaran getih jadi kentel. Nempok itu Nyi Usimah ngadeg-deg sieun suku karasa leuleus da jantung ratu. Usimah, inum cai ye. Nyi Puja nyodorkeun cai sagelas. Aneh sakitu keur sieun Nyi Usimah nampanan eta cai, regot diinum. Rasa sieun leungit saharita jiwana tenang deui. Maneh teu meunang ka mana-mana nya, cicing di kamar. Kuring rek cai deui nya. Kumaha Agan? Leos Nyi Puja init ningalkeun imah ngajugjug ka talaga. Sadatang ka talaga teu ngalaan baju jeung samping brus mani kokojayan sorangan. Silanglang bari ngumbah beungeut nu tas dibalur ku getih. Dilapisan manina mending usai kawas nu rek dikawinkeun. Muga-muga beungeut aing sing tetep bersih jeung geulis. Najan puluhan tahun ge ulah robah, sing tetep kieu we sakumaha ceuk pamenta aing ka guru. Pujayanti bari kokosok. Sanggeus ngarasa bersih tuluy hanyat kadara. Gek diuk dina akar kiara nu pating raringkel. Buuk anu panjang dirumaikeun di peuretan caina. Mun katempo ku jalma saliwat mah tang tulisan tasetan Ipri tasmani di Talaga Herang. Sanggeus buukna tuus. Tuluy mudar baju jeung samping di peuretan sina tuhur. Geus kitu rap dipake deui jungnang tunggandeang leumpang balik ka imah. Hate senang pikir tiis lantaran kabiasaan hirupna masih keneh lumangsung kalayan lancar. Teu aya nu ngahalangan, teu aya halangan harungan. Ocapkeun Mang Karji jeung Mang Uhyi harita teh keur ngarobrol duaan di dapur. Runyung Nyi Usimah nyampeurkeun, gek diuk milu ngariung. Nyi Usimah asa dina pangimpian lantaran kaayaan di dinya beda pisan jeung di imahna. Ingetan Nyi Usimah selang-seling antara sadar jeung henteu. Nyai, betah di dieu Nyai? Mang Karji nanya bari mencerong. Betah Mang, tapi aya di mana atuh kuring teh nya mun asa karareueung. Nah make keung, sing tenang we da teu aya naon-naon. Teu aya pikasieun anggur masing betah, ngarah lintuh geulis deui. Pantu kuring marek betah sabab geus jadi eman tukang ngadangdanan Agan. Tapi kuring teh puguh rasa jeung sieun deui. Lamun salah mah Agan teh sok nyeuseul. Ih, ulah kapok. Eta teh tani nyaah. Mun teu nyaaheun mah moal nyeuseul, paling hidup teh dipulangkeun ka lembur. Nyi Usimah ngahuleng.
Sakapeung pipikiran sok eling kalayan didinya aya asa sagala tibalik mata teu kaharti tapi teu bisa mumpang keur kitu pok Mang Uhi milu nyarita. Nya nyai ulah melang atawa salempang lah. Di dieu mah sing betah ulah inget kana naon-naon. Mang milu ngajamin nyai tangtu bakal betah jeung salamet di dieu. Nyi Usi mah teu nema deui manehna anggur melong ka tebeh kidul. Bereh aya tangkal kiara nu nguyupu, daun pating arulang katebak angin. Siga nu ngagupayan, hate Nyi Usi mah ngalenyap lantaran dina luhureun kiara. Bet aya indung jiga indung bapana nu ngugupai ka manehna. Cerit nyamat indung bapa Mang Karji jeung Mang Uhi reuaseun. Kunaon nyai? Kunaon ieu teh? Mak, bapak, ieu abdi aya di dieu, mak. Abdi nyiring, mak. Nyi Usi mah rek lumpat muru tangkal kiara. Tapi kaburu direjengan kuduaan keur kitu torojo Nyi Puja datang pok nanya. Aya naon Mang Karji? Si Usi mah direjengan kitu geuning. Tuka kunaon nyai dicerita nyamat indung bapana ieu teh. Kawas nama keur ngalamun terus inget ka kolotna. Untung kanyahoan. Bawa ka kamar, ulah sina cicing di dieu. Nyi Usi mah dicekel kuduaan. Terus dibawa ka kamar blus ka jero. Tuluy panto dikunci ti luar. Nyi Usi mah cerit ngabangik sorangan sakapeung kadenge ngagebugan bilik menimatak gane. Tapi Nyi Puja jeung badegana nu dua teu malire kalah kagek dariuk di tengah imah. Nyai, ceuk emutan Mang mah mending geura kagungan caroge atuh. Lain mah tos dugi kana mangsana. Niti wanci nu mustari gincak mangsa nu sampurna. Tos keuna kana jodona. Margi pamiki wae mah satiisieun padepokan teh. Cek Mang Karji ngamimitian nyarita. Nitah buru-buru kawin kadununganana. Bener Mang, kuring ge hayang ngajaran boga salaki. Lantaran geus cukup waktuna ayeuna mah sarta geus teu aya nu didagoan deui. Malah maka kuring geus aya nu datang tilu jajaka sakaligus. Nu hiji geus eleh tinggal dua deui nu keur ngadu jajaten. Sing saha nu unggul eta nu bari laksana jadi salaki kuring. Uloh. Nah saja teh nyai. Jeung ge nuju ngadu jajaka ngadon naon teh? Ngadu naon eta? Nah, yang eleh yang menang segala. Jajah teh naon nu diadukeunana? Mang Karji heraneun manehna kakarang ngadengi ayeuna tina urusan eta. Ngadu kasakten, ngadu wawesen tina rupa-rupa ilmu nu dipibana ku manehanana. Tapi kuring moal narima kitu wae najan geus aya nu unggul oge, sabab boga salaki teh hayang kanu saluhureun ilmu panemuna. Ieu kan tenan atuh. Kedan saluhureun, margi nyai teh diawon-awon ge atuh buat ahli waris hiji jago. Untuk canaya tandinganana. Kira aku bade kagungan caroge kanu keleleus keup apu mah. Mang Karji reus boga dunungan anu memang sakti mandraguna. Ulah ngagulkeun payung butut Mang. Sabab ayeuna mah zaman robah, kahirupan jalma tuluy maju. Uring geus nyaksian sorangan anu sakti jeung luhur ilmu teh. Ayeuna mah loba pisan. Buktina kuring geus tepung jeung dua jajaka. Nu ilmuna memang lain bantrak-bantrakeun. Kuring ngerasa heran tapi dia ngerasa bunga. Sabab bisa ngadu ilmu jeung manehna. Ngan mamang duaan kudu waspadanya bisi dieun hiji mangsa kudu adu hareupan jeung jago-jago ngora ditatar ieu ye. Kadenya cek Pujaya, cek Nyi Puja. Manehna mah geus jauh pamikiranana. Lantaran geus kasaksian ku sorangan yen ayeuna loba jago-jago ngora anu muncul. Terus bisa nyai kanyahoan ku Mang oge. Margi tadi oge salaresna mah tos aya nu katinggal sarta tos ngalaman tarung jeung Mang. Eta jalmi jago lain lumayan, ilmu teu kaungkulan ku Mang. Padahal dina umur-umuran mah ngora keneh eta teh. Geun kaharti ku si mamangnya. Nu mata kade ulah lalawora sabab ayeuna mah geus jul-jul jago-jago ngora nu ilmuna pun jul. Keur gunem catur kitu. Di luar kadenge nu gogorwokan tarik atuh nu tiluan teh mending ngajengho. Mang Karji jeung Mang Uhi rikat muru kaluar bari taki-taki pikeun ngajaga sagala rupa nu bakal tumiba. Nyi Puja nuturkeun ka hareup barang red kaburuan aya hiji jajaka nu ngajega di buruan bari nulak cangteh. Nyai, ayeuna datang hiji jajaka. Saha eta teh nya? Mang Karji nunjuk ka eta jajaka. Tama si Sarmo, jajaka urang lembur puyuh. Tutugan Gunung Pasagi. Eta jajakan geus eleh teh lantaran geus rubuh ku dua jajakan liana. Tapi kuring heran arek naon atuh lolos-lolos ka dieu nya. Kun urang bari sagu Mang. Nyai mah cali-cali we di dieu. Ceuleuh Mang Karji luncat ka buruan. Sakedeung geus aya hareupeun si Sarmo, puguh we si Sarmo mending ngajengho. Panon melong ka Mang Karji jiga nu reuwas.
Saha anjeun? Rek naon lolos ka dieu? Idin ti saha? Kuring mah Sarmo. Rek nepungan Nyi Puja ka bogoh kuring. Lain bare idin sabab kuring bebas ngajian ka dieu ge. Iraha bae oge. Kemana si Nyai? Yaya kuring dibejakeun. Jawab Sarmo. Teu bisa kitu wae, euy kudu aya tata krama. Aya aturan jeung undang-undang. Maneh teu bisa nepungan Nyi Putri ku cara kitu. Sabab kudu nyarita heula ka dewek. Kudu aya idin di Putri. Nah, ari maneh teh kitu peta. Rek nyemah ku gorowokan di buruan. Teu ujahan deui. Sarmo buncelik bakat ku ama. Hatena panas pating hareab asa dihina ku Mangkarji. Serog maju salengkah leungeun kataranga keter ngandung amarah. Sabab kakara harita tepung jeung Mangkarji anu kekecapanana teu matak meunah kana hate. Saha anjeun ha? Naon sababna sia kumaha wani ngomong kitu ha? Kuring teh lain sakali nepungan ka Nyi Puja teh, tapi nah anjeun kitu patut. Can bau ka kuring? Ye, jago ti tutugan Gunung Pasagi. Sarmo ye. Sarmo nepak dada. Panon molotot ka Mangkarji jigana teh estu nguntut nguyu pisan teu aya karisi teu aya karempan. Hahaha. Nah, aya bobonyit balawang-balawang deui. Mun kitu mah sia ge can wau ka aing meureun nya. Ye, aing jago ti daga herang ye. Moal sieun najan ngeladenan jago ti Gunung Nyungcung ge. Hah. Ram jadil sia ngahain aku itu mah. Sarmo teu mikir panjang. Leungeun katuhu ngusap tarang nu dipengker ku lamak beureum. Geus kitu luncat narajang ka Mangkarji dampal suku ngabelesat rek ngajejek dada. Ari Mangkarji meni ngajenghok rikat luncat ka gigir balinep ngepangkeun leungeun katuhu. Siu plak keuna kana pipi Sarmo karasana peureus nyanyautan. Waduh. Gelo sia, rasakeun oles aing deuleu. Sebrut deui Sarmo narajang. Ayeuna mah ngayunkeun peureup rek ngagedor gado. Tapi Mangkarji teu cicingeun manehna. Memeh panarajang musuhkeuna dampal suku ngabelesat kana pepeuteyan Sarmo behanapna. Waduh. Dasar setan kurang ajar sia. Sarmo kukulutus bari narik leungeun nu karasa sing sireumeun meni komper. Mana jago tutugan Gunung Pasagi teh. Ngan sakitu ka bisa teh. Hanai kene atuh nu kitu patut mah enteng. Tai kuku nu kitu mah ulah wani-wani ngajorag ka dieu atuh. Boga pangabisa model kitu mah alah. Kumayuwa sia wani-wani nangtang-nangtang ka aing sia kurang ajar. Jempe sia aing macan ngaku eleh deuleu. Serepet Sarmo ngalugas bedog. Seak narajang ka Mangkarji akhirna keur tarung patutunggalan. Duanana geus karasukan ku hawa nafsu, tarungna teh ragot naker. Ari Mang Uhi jeung Nyi Puja harita teh tarurun kaburuan ngadon lalajo nu silih kakalakeun. Nyi Puja neuteub Sarmo nu tarangna dipengker ku lamak beuki lila beuki sidik emong aya getih marabai bijil. Tayohna bae tatu can cager pisan atuh dipake tarung teh getihna ngucur deui. Mangkarji, geus cukup sakitu ge ulah diteruskeun. Nyi Puja nitah eureun kanu tarung. Lantaran watir nempo Sarmo nu ampir rubuh ku Mangkarji. Jeung di jiga nu ripuh pisan da puguh tatuna bijil getih beungeutna sepa. Gagok Nyai lah. Can ngajolopong mah ka eureun. Ulah Mang, eta mah urusan kuring. Mangkarji kapaksa nurut. Manehna mundur bari ngadilah ka Sarmo nu ngahegak capeun kesang meni ngucur. Sarmo bungaheun sabab mun teu buru-buru eureun mah tangtu manehna manggih kacilakaan. Kang Sarmo, aya naon los-los ka dieu? Nyai, akang teh ngahaja pisan ka dieu sajadu meuheus ka Nyai. Tapi hanya kalebet di bapak Gusi Ucing Garong tanu galak. Saha teh Nyai? Tara diwaras teh jelema kitu. Sarmo nunjuk ka Mangkarji. Teh bade gakuring manehna ngajalankeun tugas kalawan hade. Sabab tadi geus meunang mepelingan. Sangkan ati-ati mun aya semah. Wayahna lain rek niat jahat eta mah pikeun ngajaga keamanan bungkul. Mun akang datang sopan mah moal ditarima ku cara kitu. Tantu dibagiakeun kalayan hade. Tapi akang mah teu kitu kana gogorowokan di buruan. Kawas ngelangtang perang, tas itu jadina. Oh, hampura we tu Nyai lah. Akang rumah salah ye. Ya tuh kalabat, urang diri tu ngobrolna. Sarerea asup ketepas gek dariuk kalayan tumanina. Mangkarji jeung Mang Uhji oge diuk nangareneng sila meni ngajemprak. Nyi Puja dina kursi ari Sarmo di pojok sila medek.
Aranggeus diuk ngariung harita Nyi Puja tuluy nanya. Kang Sarmo aya naon pangna datang ka dieu teh ka kuring? Aya beja nu penting, sok geura caritakeun atuh ka kuring aya naon. Nyi Puja ngamimitian tumanya bari neuteub ka Sarmo. Haha. Nuhun Nyai lah. Akang teh gasih pitampi engal ditarikna. Ieu maksud akang teh kahiji sidang ngadugikeun ka Nyai tina perkawis si Paringga sareng si Asmadi. Eta jua jajaka geus paragat nyawana ku akang. Dibalidkeun ka walungan keur caah. Taina akang longkap ka dieu teh bade nagih janji ka Nyai hayang engal-engal nikah. Kaduana akang ngeda dihapunten sabab teu buru-buru ngadeuheus ka Nyai. Tak kitu? Nah bener teh Kang Sarmo. Leres Nyai. Si Paringga jeung si Asmadi paragat nyawana. Tah kumarigi kitu kapalai Nyai teu tiasa kacumponan. Moal tiasa nambihan badega kalah kaparae hatuda. Sing percanten ka akang lah. Sarmo ieu. Sarmo beuki daria ngabohongna meuni teu kireum-kireum. Nyamun teu bisa ngabuktikeun dua badega rek naon atuh make ka dieu sagala akang teh. Bade nagih janji. Apan upami akang unggul, akang gaduh hak kanggo mihukum ka Nyai. Taina geus bukti. Bukti kalaya nyata. Kitu tah. Si Jajaka nu dua geus kawon ku akang. Janten kantun nikah we na mah. Sakumaha perjanjian teh. Nyi Puja kekerot nahan ambek. Panon bolotot bariti pepereket ngeupeukeun peureup sabab tetela Sarmo ngabohongna teu kira-kira. Teu make bukti nu jelas. Mang Karji, Mang Uji, bawa si Sarmo ka sisi talaga. Unduk sumanya, korejat Mang Karji nangtung. Bareng jeung Mang Uji duanana geus ngaragamang rek newak Sarmo. Sarmo rangah bari nyarita ti popolotot. Ke, naon ieu teh? Kumaha Nyai? Teu puguh teuing. Teu kaharti ku akang. Teu puguh mimitina ieu. Kumaha ieu kalakuan teh? Sarmo, anjeun geus boga niat nu kacida gorengna. Sabab geus kumawani ngabobodoh ka kami dala. Sarua we jeung rek nipu. Nu kitu ngaranna jahat, teu boga jiwa satria, licik jeung hianat. Tah kulantaran kitu wayahna tong balik deui ka lemur. Leuwih hade matuh di dieu. Har. Kumaha ieu teh? Naon sababna ieu Nyai? Sarmo pias beungeutna. Paringga jeung Asmadi can maot. Malah geus hasil ngarubuhkeun anjeun tah buktina. Tarang anjeun tatu can cager. Eta hiji bukti nu nyata moal bisa dipungkir deui. Sabab Ki Paringga geus nyarita ka kuring yen anjeun geus ragrag kana leuwih dikade ku tarangna. Sarmo calangap bakat kuluwas rek ngabantah teu aya daya. Atuh colohok we bari ngahega teu karasaeun dua leungeun ditewak ku Mang Uhi jeung Mang Karji tuluy dibawa kaluar dituturkeun ku Nyi Puja. Waduh, rek dibawa ka mana kuring ieu? Ampun sok ampun, reson geus ya. Ngajedog sia Sarmo. Montong loba pamola deuleu. Namun maneh ngomong sia dibebekeun bibir cek waing deuleu. Mang Karji bari ngedegungkeun sirah Sarmo. Puguh meni ngajenghok tatuna ngajeleti. Tong diladenan mang gusur ka ditu ka sisi talaga. Mangga Nyai. Sarmo digusur kuduaan. Teu bisa walakaya para mitra najan teu terjelan ge. Hayang leupas leungeun kalah kala lecet dicekel sapageehna ku badega nu dua. Panyekel kawas gege pageuh teu beunang dionget-onget. Akhirna Sarmo nepi ka sisi talaga dicekelan kuduaan. Harita Nyi Puja ngudar karemongna nu panjang, tuluy dipake ngaborogod Sarmo dibelitkeun jeung hijiga pangal, tuluy dicekel tungtungna. Sarmo, anjeun geus bukti rek nipu ka kami. Kami kacida ijidna ka jalma nu purah nipu jeung ngabobodo. Tah kulantaran kitu wayahna nya maneh kudu sadra, rek dijieun tumal di ieu talaga. Aduh, ampun Nyai. Ulah dikir-kir, ampun. Wayahna tuh ampun bari naoge. Nyi Puja tetela boga wawaseh nu tohaga. Awak Sarmo nu jangkung badag meningan sakiriwil dicekel kudua leungeun. Bari diayunkeun ka tukang tungtung karemong dibelitkeun kana pigeulang. Siu belawar dibalangkeun ka tengah talaga. Awak Sarmo muter jiga pangal puguh we meuni jejeritan. Antukna ngagucubar ka cai leungeun roroesan, lep ka jero teu kadenge di sorana. Sarmo ngalelep jiga nu aya nu metot. Ningalkeun cai talaga nu muter sarta lambakna meuni pating siriwih ka sisi. Harita Nyi Puja jeung dua badegana marelong ka tengah talaga. Estu jempling teu kadenge naon-naon. Leungitna Sarmo eta talaga ukur disaksian ku tilu jalma jeung ku manuk anu recet dina tangkal kiara. Mang Karji, Mang Uhi, tah hitu ku gumanti kuring. Pikeun jalma nu sok ngabohong jeung hianat ka diri kuring. Saha bae tangtu bakal narima hukuman nu sarua. Jadi kumaha talaga heran. Nyi Puja ngomong setengah nyingsieunan, sedengkeun badegana ulah aya hianat pamaksudana mah.
Nyai lah mangiringan nyaksian kareta kejadian. Mugi-mugi we sing percanten contoh kadusanesna. Ulah dumikeun ka kieu ye. Mangraos keung sok sieun tumiba ka deuri mang puge. Mangkarji kacida sieuna jeung hariwangna. Bisi dina hiji mangsa manehna milampah salah, tangtu kunyi puja dihukum cara kasih sareng. Teu kudu sieun-sieun pokona asal satya jeung satuhu ka kuring. Sarta sing pageuh nyekel Rusia, ulah nepikeun kabocor kanu liar. Sabab cita-cita kuring can laksana, yuk ayeuna urang barali. Uyuk sumaha Nyai. Mugi sing jan sing percanten ka mangguaan. Moal kumawantun ngabocorkeun Rusia mang mah margi tos kadagingan gitu dah. Syukur kuring percaya. Tuluy barali ka imah, teu malire deui ka talaga nu geus ditumal ku si Sarmo. Tapi nahanya si Sarmo nepi ka nemahan pati didinya, can bisa ditangtukeun. Sabab najan elmu nahanap oge si Sarmo teh lain jalma nu bolostrom. Manehna boga keneh elmu simpenanana. Harita oge basa nyi puja jeung padegana geus ningalkeun talaga di tengah talaga teh geus tenang. Katempo cai teh ngagolak ampul-ampulan. Jiga godogan timah. Sorating berak bak mata keung. Di luhureun talaga ngadak-ngadak loba manuk pating kalayang beuki lila beuki loba. Di sarada pating karoak pating karueuk aya ge nu ciciakan jiga punting. Tekung silila pucung hul Sarmo muncul ti jero cai dibarengan ku cai nu muncrat ka luhur. Ucubar kecebuk seor surat cai meninggal kuruh kawas di ubak suratu gajah. Salamat aing ye. Aing bisa keneh ngarenghap. Bisa keneh neuheun nyeusup hawa seger. Rasakeun sia puja. Ani kamu asalilana jadi jalma rupang jagona deui. Hiji mangsa pasti binasa. Aing moal cicingeun sarta aing teu suka dikieu-kieu ku aniga. Teu sudi deuleu aing bisi kieu-kieu. Rasakeun wawalas di diri aing. Hiji mangsa bakal datang pikeun ngayakeun balitungan. Niti wancin mustari nincat mangsa nu sampurna, sia ku aing diluluh deuleu. Sarmo susumar tuluy ngojay kasisi. Cai talaga beuki ngagolak kawas aya hiji sato nu keur ngamuk di dasar talaga. Cai omak-omakan lamak pating siriwik kasisi. Nu ti sisi balik deui ka tengah diadu di tengah. Kadenge kucuprak bari jeung caina muncrat. Kadenge pating kucuprak barang midra lamak jeung lamak diadu. Barang geus aya di sisi Sarmo dua liuk nempuan sakurilingeun eta tempat. Tetela teu aya jalma sarta nu kadenge ukur sora manuk nu disada. Ditambahan ku sora pating keresek nadang daunan nu katebak ku angin. Sageus ngarasa aman leos Sarmo indit ningalkeun talaga. Bari mawa hate nu nyeri jeung peurih asa diteung-teuinganan ku Nyi Puja. Awewe nu dipikabogoh kalah kamalik ceceum. Puguh hate Sarmo jadi panas, ngagedekeun binih ka ceceum, nu isuk jaganing pageto bakal jadi buah paceng kadan, teu mustahil mun matak nimulkeun banjir getih teh. Para wargi anu mulia. Cag urang tuna lampahna Sarmo. Kitu deui kaaya Nyi Puja jeung badegana. Ayeuna pocapkeun dua jajakan nu masih keneh ngayakeun pertarungan ngadu wewesen, ngadu jajakan di mana bae jeung satria loba rupana. Kabeh diseprukeun elmu panemu siam teh pamake. Eta dua jelema teh iwa ti Asmadi jeung Paringa. Dina hiji poe Asmadi boga pistokal pikeun ngamimitian ngadu elmu. Manehna indit nepungan Paringa barang nepi ka panggung tempat panggulaan. Paringa keur nyieun tali bari cingogo gigireun habu panggulaan. Bage Asmadi euy. Syukur maneh datang ka dieu. Tadina mah rek disorog ka ditu tuh. Kumaha sadapan poe ieu euy? Paringa nanya bari ngareret. Tapi leungeun mah jongjon digawe nyeunan tali. Ari Asmadi geus diuk dina popongkol panon rurat reret nempuan kaayaan di jero saung. Oh, ti heula maneh nu datang ka tempat kuring. Ayeuna kuring nu kudu datang ka dieu ngarah adil. Tapi kuring heran ye, nah naon atuh keur naon maneh teh make nyieun tali kawas rek panen we. Ih, rek panen ya ge. Tuh geus sadia wara jeung tangkal suling salungkar. Kitu deui tamiang pugu keur jeung pucuk daun kalapa isukan rek nyalin. Ngalapare nu di sawah peuteuy euy. Paringa nunyuk ka pipir saung nu memang dirinya aya rupa-rupa barang nu sok dipake wadah raraci. Keur ngamimitian ngalapare atawa panen. Oh, mun gitu cara nama atuh. Kuring ge bisa milu gacar meureun nya. Lumayan we ngalacatu sakalian ngeleung ieu mah ngaleumeng mah nya. Ih, nya heula milu mah da. Teu kitu ge da eueuh batur atuh nu bantuanana. Syukur ari hideung mah. Sakalian bantuan ngakut ka saungnya. Paringa atoheun lantaran rek aya nu mantuan ngalapar. Parena geugeusan atawa segon.
gegesan lah matak sadia tali oge. Tapi dati loba paling oge lah 100 gegesan. Dengan saeutik nyawa teh. Paringa bangun reueus sabab maneh namah najan saeutik ge boga keneh sawah ditinggal indung bapana. Nyebutkeun paringa rek panen kulantar boga sawah. Asmadi tuluy nyarita. Untung sakitu ge maneh mah euy. Sabab maneh boga keneh sawah sedengkeun kuring malah teu boga satapak muning-muning acan. Tapi najan kitu ge kuring mah teu hariwang dan nepi ka boy ieu masih kene bisa dahar. Keun bae teu boga sawah oge asal bisa boga pare we. Atuh cenah palabah teu boga pare. Asal boga beas we. Yah, beas teu boga asal nyangu. Cenah atuh sangu teu boga ge asal dahar we kuring mah. Geus nanaonan teh teh. Ron nyedak-nyedak kadinya. Mulai tungtungna nyaritakeun kitu mah. Sabab serero ge tujuan mah ukur nepi ka dahar. Jeung ukur sahuap deui. Geus lah teu kudu dituluykeun perkara pare mah. Mending rek ngabadamikeun urusan ngadu jajaten. Narik kumaha ayeuna cing. Sabab can aya nu eleh jeung can aya nu meunang urang teh tetep gedeg ieu teh ieu. Paringga inget kana urusan eta hatena geus gregeteun. Hayang geura ngagubrageun Asmadi. Pangna kuring datang ka dieu ge nya eta rek ngajak deui ke tarung ngadu ilmu mecak pangabisa. Ulangan cukup sakitu. Sabab urang teh kudu aya nu eleh jeung kudu aya nu meunang pikeun nangtukeun nu baris kawin ka Nyi Puja. Eta mah kumaha maneh we, rek kumaha ayeuna cing? Asmadi malik nanya. Leungeun teu daek cicing nyokelan bedog ku curug. Beuki lila beuki legok bedog teh. Tetela euy sumanget maneh macan orot-orot. Masih kene ngagedur lir ibarat seuneu nu dipanggulaan. Salah syukur Asmadi lah, dewek reueus boga sobat gagah jeung sakti jiga maneh teh. Dek paringa bari meresan tali. Meunang ngahuaan geus numpuk loba naker. Lain gagah jeung sakti pokona mah. Tujuan urang kudu kahonta carana mah kumaha we sangkan hasil nu dimaksud. Temal Asmadi curugna beuki jero nyokelan bedog. Beusi teh mareh pelelan jiga taneuh. Paringa ngareretkan leungeun Asmadi tarangna kerung lantaran mertela ngembang bolen. Bedogna molongo beusi muruh kuy dicokelan ku curugna Asmadi. Paringa ngupat jero hatena. Kurang ajar si oreng teh bari ngomong teh ngajak ijen si bedul teh. Keun sia da moal burung diladenan sia ku aing ge. Eta bedog nepi ka kitu. Narek dikumahakeun cenah. Kitu ceuk hatena bari tuluy ngaragamang kana bedog. Bari nyarita api-api teu nyaho. Cinginya mah heula bedog teh lah, rek meulah awi keur tali. Bedog dibikeun ku Asmadi. Gap dicekel bari diilikan tete lapisan bedog teh kari sisina. Tengah nama geus molongo bubuk beusina namru hareupeun Asmadi kawas bubuk batu meunang ngarius. Waduh, ngarinyuh di saung teh euy. Ieu bedog nepi ka beak tengahna. Beuh, kumaha ngarasulu ya bedog aing beak kurinyuhnya. Ceuk paringa bari ngilikan bedog. Malah mah bari gogodeg jiga nu nya heran. Oh, beusi ngora meureun. Atawa kurang wajah teh. Tah geuning nu teu asna ngan sisina wungkul siseukeutna jong tonggongna. Di mana meuli bedog teh euy? Goreng-goreng teuing atuh. Meuli bedog we nu alus tah. Bejakeun nu alus mah ti taraju. Ceuk Asmadi bari neuteup kana bedog. Ieu mah barang mitra. Ingat ka dulu emang bedog nu alus ti taraju. Kata raju mana ini? Kubu jauh meuli nama ti tatar kulon ngahaja pesen ka Bah Itom. Nu geus ngarti kana urusan perbedogan. Ieu mah lain bedog nu hipu tapi rinyuhna we harianeun teuing. Sing pindah diukna kana palupuh dia aya. Udah diuk didinya bising dihakan rinyuh. Cek paringga bari nepak palupuh. Kitu nate ilmu panemuna dipake rek males Asmadi. Nyaho gue kuring mah kumaha pribumi we da ngaruasakeun sema. Nu teu kawasa di tempat iwati anjeun nu bogana. Temal Asmadi tuluy diuk pindah kana palupuh. Barang gek teu karasa naon-naon tapi sanggeus rada lila karasa bujurna ge teh. Asa aya nu pating garayam pating jeletit. Pating jeretot nyarocoan tungtungna diuk teh gutak gitek teu daek cicing. Aduh. Nah, tebet loba ting tumila euy. Duruk atuh balupuh loba tumilaan mah. Ceuk Asmadi bujurna gutak gitek. Dihaja ngarah teu nunutan ari ngadaguan peueut kolot. Tapi da teu ngeunah dipake cicingna euy. Asmadi nyarita deui. Teu ngeunah mah pindah we atuh kana jojodog. Paringa nu nyuk kana jojodog nu ngagoler deukeut lodong kosong.
Asmadi nurut manehna niat rek nangtung tapi aneh bujurna jadi rapat kana palupu. Hatuh meni nyarolok bijil teh kesang, nyorolok bijil kesang tiis, napas ngahegak ambekan eungap. Kunaon di jiga nu muria we? Asmadi teu nemalan manehna sadar yen paringga geus males ka manehna. Asmadi teu bisa nangtung lantaran bujur rapat kana palupu. Tapi Asmadi teu eleh manehna mapatkeun ilmu perelmuanana, jampe pamakena. Wawasena diketrukeun tuluy narik napas panjang, sanggeus tanagana kumpul cung nangtung kalayan tenang, uguh paringga meni calangap. Sabab saung teh ngajungjung jeung tatapakanana, palupuh napal keneh kada bujur Asmadi. Heuh, ya saung rek dibawa ka mana ulah kitu euy. Tuna bising saung dewek rusak, paringga kageteun. Memang dua jajakat para mitra dina ilmu perelmuan mah kacida pisan luhurna. Saung kabawaku Asmadi kawas keong nyuhun imah, nu napal kana diri Asmadi ukur palupuh kana bujurna. Paringga, ai kuring mah teu salah atuh. Sabab kuring mah teu mamawa saung, nu salah mah saung maneh we, bat napal kana bujur kuring. Ieu mah saung nu ngilu. Geus atuh cicing ulah terus init lah teu saung bisi rusak. Keuna urang ulah deui. Asmadi eureun teh sakara-kara palupuh teh lesot tina bujurna. Karasa hampang meni asa ngalongkewang. Gek diuk di cara tadi pahareup-hareup jeung paringga nu keur nyieun tali. Hampir we saung dewek runtuh euy. Mangkening can boga keur pigantieunana. Tik nyembedog lah, dewek rusak ya. Paringga ngareret ka Asmadi nu jongjon diuk kalayan teu loba omong. Serepet bedog dipesat song dibikeun ka paringga. Baranggap ditampanan bedog teh jadi leuleus cara daun kapanasan. Tungtung na merengkel teu mangrupa bedog. Nah bedog teh bet kieu euy. Teh beusi atawa lilin. Paringga ngiwir-ngiwir bedog ke Asmadi. Nu geus jadi leuleus. Asmadi meni rumahuh bakat ku seungah tetela paringga lain lawan anu enteng-enteng, estuning lawan anu tangguh. Tapi Asmadi teu nemongkeun reuwas, pok ngajawab, "Oh, nyakal we waktuna kaburu beak nya euy lah. Mun loba keneh waktu morong tuluykeun tarung teh. Urang isukan tuluy kena dunya."